Masih keneh dina bahasan munakahah fikih pernikahan gitu nya punya gitu. Dasadayana ge urang teh aya dina ikatan pernikahan gitu. Lebih tepatna ayeuna urang cobi ngaguar hiji masalah dina bag-bagan pernikahan teh aya anu disebat faslun fil hadonah naon ari hadonah teh cek bahasa urang mah naon ngurus murang kali sabada perceraian gitu tah. Atanapi dina istilah hukum mah anu sok disebat hak asuh anak geuningan gitu. Pan kadang-kadang sok parebut gitu. Cek salakina kuring anu hak, cek pamajikanana kuring anu hak. Tah saestuna aya heula aturan dasar gitu. Aturan dasar anu sami-sami urang pahami teras ditampi ke urang anu dasarna tina dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Komopan nu namina urang sok sering nonton sinetron nya bunya atawa berita geuningan nu bercerai boga budak aralit gitu. Rek cerai hidup atawa cerai mati. Tangke teh aya nu disebut naon? Aturan-aturan dasar sabenerna numutkeun syariat ka mana teh jatuhna hak asuh budak teh gitu. Tayna urang cobi uningakeun heula nu disebat hadonah teh ya. Ieu hadonah teh istilah agama punya. Istilah dina syariat urang. Nah ieu nu disebat hadonah teh. Naon atuh ari hadonah teh? Jadi hadonah teh hiji ungkapan keur ngagambarkeun hiji kalakuan anu eusina teh ngadegkeun kana urusan-urusan eta murang kalih. Nafkahna, ngarawatna, ngahuapanana gitu. Terus naon deui nyalinanana, ngaganti pempesna tah gitu. Kan eta teh kasaha heula gitu. Sabada perceraian teh gitu. Utamina cerai-cerai anu hidup teh ya gitu. Benten sareng cerai mati gitu. Eri cerai mati mah nya tinggal saha we gitu anu nyesa anu masih jumeneng gitu nu dikantunkeunana gitu. Upami bapana ngantunkeun nya moal tos moal ka mamana ka ibuna. Gitu. Upami ibuna anu ngantunkeun tah hakna cenah ka mana? Nya ka bapana ngan dina teknisna teu mungkin upami ku bapana wungkul lamun teu dibantuan ku kaum istri mah gitu. Gitu. Ayeuna urang uningakeun heula dina syariat urang teh aya nu disebat hadonah nyaeta hiji tingkah keur naon ngurus murang kalih gitu. Sagala rupina gitu kahirupanana kabutuhanana. Tangke teh bakal dibentenkeun tina usia gitu. Tayana orang awali kudauhan heula para ulama kieu. Upami ida para korujul jaujatahu walahu minha waladun fahiya aku bihadonati. Upami aya pasangan suami istri anu berpisah, bercerai. Berarti cerai-cerai hidup ya punya gitu. Kumaha kitu? Nah, fahiya ahaqqu bihadonatihi, maka istri otomatis jadi jalmi anu hak pikeun ngurus eta urang kali. Nepi ka iraha jeung nepikeun ka mana? Ila sab'i sinina. Lamun dina salah sawios kasauran para ulama mah dugikeun ka sakira-kira umur 7 tahun. Maksudna 7 tahun teh kumaha? Maksudna teh usia hideng. Hideng mumayyiz. Naon hideng teh? Hideng ya bu, sanes hideng gitu. Hideng mata mah balas morolang layangan ya. Gitu. Hideng. Kumaha batasan hideng teh? Budak teh geus ngarti. Lamun dititah meser naon teh gitu nya, bener gitu, teu aya salah teu aya naon gitu. Lamun diajak ngobrol teh geus kumaha we gitu, ngobrol jeung ieu nyambung lah gitu. Tah dina secara usia mah antawis 7 sareng
dugi ka 12 tahun teh. Saku maksudna engke teh upami tos langkung tina usia eta si murang kali teh piwarang milih teh Bu. Nah bade ngiring ka ibu, nah bade ngiring ka bapa. Ngan upami di bawah usia usia tamyiz teh ya, usia hidang teh ya, komo orok mah gitu. Maka eta mah jelas ka ibuuna tangtos kalayan syarat-syarat tertentu. Ternyata da upami ibuna teu damang mah gaduh panyawat engke menten deui urusanana gitu. Ieu mah dina kondisi normal kana. Dina kondisi normal ibu rama ngantunkeun bercerai gitu nya gitu. Tah dina anakna teh usiana teh masih usia anak-anak, komo orok masa tahun 2 tahun tos teu tiasa dibantah deui, maka secara aturan dasarna maka jatuh ka ibuuna. Adapun anu kurang sok katinggal terjadi gugat menggugat mungkin eta aya sangkaan ti pihak pamaget teh anu mungkin teu bener ngurusna, teu namping bener kitu. Eta teh dah kalaku mage da anak kami, ku kami di Bandungan ternyata di dinya teh teu bener ngurusna, kuring teu narima, maka digugat ka pengadilan. Ngan secara hukum dasar jatuh ka ibuuna teh ya. Sababaraha taun kapengker geuningan dina TV rame aya kasus kecelakaan maut ibu ramana maut geuningan nya gitu. Gitu. Ibu ge pasti uningal lah gitu. Ngan teu kadah disebatkeun saha-sahana, artis geuningan gitu. Diperebutkeun ku akina geuningan ibu gitu. Ieu mah urang sanes sabade ngemut-ngemut kana masalah gosipna gitu nya. Di tadinya teh pelajaran nyambung sareng ieu gitu. Duanana pan teu aya. Ibuna maot, bapana maot, samobil teh ya geuningannya. Kan di kuburan ge pan satu liang lahat geuningan kamari teh. Di payun teh pan sempat rame ge geuningan gitu. Patarosanana cenah. Kumaha tahu upami duanana ngantunkeun kitu. Gitu. Upami duanana ngantunkeun kitu. Upami duanana ngantunkeun kitu, maka kondisi eta mah maka ibuuna ti ibu gitu tah ninina lah gitu ninina gitu. Jadi kieu malahan mah ke urutanna teh gitu. Jadi upami ibuuna tadi teh kondisina hirup heula anak ulah bakal maot, kondisina hirup diparebutkeun otomatis ka ibuuna. Ternyata ibuuna teh teu lami kalaka maot deui. Henteu ka bapana tapi ka ninina teh Bu. Ngan engke si bapana kedah ngabiayaan. Gitu engkena. Non margina sabab secara fitrah anu tukang ngadidik ngurus kana urusan kahirupan sari dinten nya murang kali ibu-ibu. Da bapak-bapak mamual tiasa gitu. Agama syariat urang netepkeun kitu. Gitu mangga lah gitu. Sajago-jagona ge gitu pamaget gitu. Ngurus murang kali ulah ngantosan sasih dua sasi. Saminggon geus aral teh gitu. Gitu. Budak teh bakal beak bukan dicarekan ku mana teh gitu. Matak pantas gitu. Pamaget matara nyata lain hayang-hayang teh nikah deui gitu. Tapi ngarumasakeun teu bisa ngurus gitu. Teu tiasa ngurus nananggali teh. Jadi memang istri mah salasna mah dina segi kekuatan lamun dek dikalkulasikeun langkung tibatan bapak-bapak, tibatan kaum pamaget. Ngan pedah pamaget tanggung jawabna diageungkeun ku Allah. Arijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadallallahu ba'dahum 'ala ba'din. Allah parantos maparin langkung tanggung jawab maksudna teh ka kaum pamaget tibatan istri. Tah kanu contoh tadi deui gitu. Duanana ngantunkeun. Maka secara ieu teh kumaha ka keluarga ninina anu ti istrina geuningan gitu. Terus mungkin disangkana teh teu bener gitu ngurusna gitulah gitu kan. Maka saling menggugat intinya kan gitu kan. Saling menggugat gitu. Maka eta mah tinggal
saling ngadu argumen we gitu. Di situ mah teu bener gitu. Intina bukti we utama anu berbicara, fakta, bukti, keterangan gitu, saksi-saksi gitu. Kan secara dasar nama eta tadi lompatna teh ka ibuna gitu, terus ka ninina, terus ka luhur teh gitu, ka pihak luhur ninina gitu. Ayeuna urang lajengkeun heula. Malihan kete bu dina masalah ieu hadona teh engke dinisbatkeun dikaitkeun dina masalah ieu murang kalih anu naon teu damang. Mungkin teu damang mental gitu. Anu sepanjang hidupna teh membutuhkan eta naon nya nu ngurus gitu. Pan aya murang kalih nu kitu. Anu sebatna teh naon berkebutuhan khusus gitu. Cek bahasa kasar nama anu naon tadi teh. Naon namina teh? Cacat mental geuningan aya. Tuna naon Bu? Tuna naon gitu. Tuna naon teh? Tuna grahita, tuna naon dadanya gitu. Gitu. No iya gitu. Eta teh ngan namina pamagat lain hartina cul gitu, tapi tetap wajib nganapkahan. Wajib nganapkahan. Lamun henteu nganapkahan nya sapa panjangna dosa we doraka teh gitu. Doraka. Itu nawan wahia naw wilaitin ila annaha bil inasi al yaqul annahun asbahatu nuna mina kaum istimam memang lebih dede lebih sobar gitu. Dina ngadidik murang kali gitu. Leuwih caket gitu. Matak bahasa hadis mah geuningan nuna mina istri teh pan al ummahatu madrasatul ula gitu. Para ibu teh madrasah pertama gitu. Ibarat nama hiji sakola gitu. Tah ibu teh madrasah pertama teh masana teh guruna gitu. Bapak nama teteh sebagai kepala sekolahna teh gitu. Ngan teu kedah ditaroskeun sahari penjaga sakolahna teu kedah gitu. Terus saha penjaga kantina gitu. Gitu. Saha komiteuna entah teu kedah gitu. Perumpamaan sederhana we eta mah gitu. Hiji hadis dongkap ya hadis nya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'athu imra'atun dina hiji waktos Rasulullah kasumpingan hiji istri. Teras eta istri teh sasauran kieu, ya Rasulullah. Inna ibni hada kana batni lahu ya'an. Wa ana wa talaqani. Intina mah kieu, ya Rasulullah, ieu teh anak abdi, putra abdi, darah daging abdi, anu diageungkeun ku cai susu abdi gitu teh. Tah, teras kumaha salaki abdi teh, bapakna ieu murang kali teh nolak abdi gitu. Jeung deui boga niat rek misahkeun abdi ti budak abdi teh ti murang kali ti pun anak teh. Jadi dicerai cenah tah ku salakina teh. Terus eta salakina teh kalaka boga maksud rek misahkeun abdi ti pun anak teh. Kumaha ya Rasulullah? Maka Nabi ngawalar faqala Rasulullah anti ahaqu bihi. Maka anjeun leuwih hak tibatan salaki anjeun gitu. Dawuh Kangjeng Nabi teh. Malam tankihi aya buya. Aya kecualina satungtung anjeun teu acan nikah deui tah kitu Bu. Oh berarti kondisi anu tadi lebih berhak teh lamun teu acan nikah deui. Lamun ketos nikah deui mah bakal jadi saimbang teh gitu. Bakal jadi saimbang. Tinggal engkena teh tadi teh ya. Jadi aya seorang ahli atau hakim atau naon anu nyieun tim investigasi lah cek kasar nama gitu. Cek ieu nama ditingali kira-kira anu langkung pimaslahateun pikeun ngurus ieu murang kalih nah keluarga ti bapakna nati indungna. Tina sababaraha dasarlah janten pertimbangan. Mungkin tina tingkatan ekonomina atau tina lingkungan nana itu kan eta teh sangat mempengaruhi ongkopan lingkungan. Di itu mah lingkunganan aduh gitu. Lingkunganana lingkungan iyalah anak-anak ieu naon
naon itu teh anak-anak anu di Taratau misalkan gitu. Ya mungkin itu salah satu gitu, salah satu. Tapi da ibu teu kedah liurnya dina tenis nama gitu maksudna teh saumpamina gitu terjadi. Dina waktosna mah lah ada moal diaran teu maksudna teh aya urang taroskeun ka pengadilan ka KUA gitu saketanana gitu. Ieu mah urang nguningakeun hukum dasarna gitu. Gitu. Hukum dasarna gitu. Nah tangtos gitu munamina perceraian ieu teh perkara anu dipikabendu paling dipikabendu ku agama urang bahkan ku Allah bahasana abghadul halali indallahi at-talaq perkara halal anu paling dipikabenci ku Allah nyaeta tolak halal mah halal cerai teh gitu ngan pedah ari tanpa alasan jeung teu butuh-butuh teuing mah gitu eta teh dipikabenci we gitu tapi kagenya ninggal karena hukum naon karena kaidah karena naon kondisi nu aya kadang-kadang nya nu namina talak teh pan eta teh sami sareng nikah henteu nyicingan dina hiji hukum gitu. Tiasa wae lebih baik berpisah gitu. Sapertos nikah aya mangsana hukumna teh halal, aya haram, aya wajib gitu. Haram kumaha nya lamun jalma nikah niatna rek heureuyan gitu. Haram. Tolak oge lamun misalkeun anak di hiji suami istri pasangan gitu suami istri anu salah sawiosna teh teu tiasa ngadegkeun kana hakna nu naikeun kana kewajibanana gitu nyanggakeun hak ka pasanganana maka didinya malahan aya naon semacam pasunahan lamun memang teu nampi gitu nya salakina saumpamana teh gitu teu bisa nu naikeun hakna kan teu bisa naon ngalaksanakeun kewajibanana sehingga hak-hak istrina teh henteu tiasa diraih gitu teu tiasa katampi gitu maka pan teu nanaon gitu gitu maksudna teh ya ajukeun we gitu cerai. Nah jadi tadi teh kondisi awalna teh hukum dasarna nyaeta jatuh ka ibuna satungtung teu acan nikah deui upami tos nikah mah engke teh nya timbang-timbang teh gitu eta ge dina kondisi naon kondisi murang kalihna teu acan dewasa teh upami tos mumajij balik naon hideng teh gitu maka eta mah tinggal ditaros gitu naon dede gitu atawa naon ujang nyai ai bade ngiring ka saha bade ngiring ka bapa bade ngiring ka mama gitu tinggal ditaros we mah gitu ngiringna ka mana tapi tangtos engke dina perak-perakanana ulah salah non masing-masing nu tos ngeusan teh gitu naon saling menghalang-halangi teh gitu dengan teh eta teh secara psikologinya matak ngaruksak gitu engke nanti saurna gitu memang aya bentena gitu murang kalih anu nya diasuhna teh secara sepihak gitu teu dipasihan kesempatan gitu keur yeuna teh keur nepungan bapana atawa ibuna gitu eta teh cenah benten cenah gitu upami saimbang mah gitu tah nya eta cenah nya budak teh langkung ieu lah gitu pikiranana lebih tentram lah panggeunan kitu eta aya kun aya sabin eta tah salajengna aya sababaraha persyaratan gitu orang singkat-singkat we gitulah da rinci nama eta mah bagian santri di pesantren teh mah syarat-syarat anu bade ngurusna kedah kumaha gitu sakirang-kirangana aya 7 guruntul kahiji al aql berakal heula gitu jadi tadi teh di maksudna teh dina kondisi duanana kondisi normal sararehat gitu hari salah saurang ieu nama atawa misalkeun anak ibuna anu ya secara akalna gitu nya kirang sehat gitu kirang sehat teh kan eta teh kirang akalna sehat aya tingkatan-tingkatanana anu tungtungna gitu anu sakurang disobat ieu teh naon nya ieu mah bahasa urang geuningan sebutna teh nu gelo geuningan gitu eta teh tingkatan paling terparah dina ieu gitu dina naon
penyakit akal gitu. Ibu seueur ngahulang gitu tah seueur mikiran eta termasuk eta teh Bu gangguan akal teh gitu gitu aya naon teh di pikiran kumanehna teh gitu kan bikeun ka aya masalah teh ngahuleng gitu di tawaran geura sarapan gitu gitu eta teh termasuk akal nu kirang sehat gitu gitu aya nu jadi ieu naon mespes jadi geuningan gitu kumat-kumatan gitu eta ukur berakal heula gitu. Wal huriyah naon huriyah teh merdeka ieu mah merdeka istilah merdeka huriyah ieu mah zaman kapungkur lah nuju aya perhamba sahayaan aya nama da sadayana ge jalma merdeka gitu merdeka gitu. Wadin naon din aya agamana din agama jadi kudu boga agama sebenarnya teh heusa agama gitu jeung anak nu diurus teh dina ieu dina saagama gitu. Kan ayeuna di urang teh di negara urang nih sok aya teh pasangan anu beda agama gitu nya we. Cek urang mah nya meni maksakeun eta karena naon atas nama cinta cenah geuningan gitu. Terus jelas we nya keur urang mah kitu nya paraluhun gitu urang mah. Keheulaanan gitu kudu ngagadekeun BPKB BPKB itu kudu ngagadekeun akidah BPKB itu kudu ngagadekeun akidah gitu ngabelaan ya naon gitu nafsu da eta mah heupan atuh pokona mah jelas lah beda akidah mah atuh da sagala rupina ge terputus gitu terputus eta jadi ngaliurkeun gitu ka anakna teh tapi kan pedena teh gitu keneh-keneh public figure teh gitu kan gitu ya pokona mah kita mah saling non toleransi teh geuningan Bu mawa eta mawa dalih toleransi geuningan gitu toleransi gitu toleransi kebablasan sama gitu nanti cenah anak saya ya silahkan memilih lah gitu mau ikut bapaknya mau ikut ibunya cenah gitu maka pernikahan eta teh sapa panjangna gitu ku syariat ku agama ya direkan zina gitu. Nah itu sareng naon di wal ifah teh naon diri harga diri jadi naon kehormatan bisa menjaga karena kehormatan diri untuk naon sebutnya teh jalma cideg gitu nah jalma cideg lamun naon teh tara berpikir panjang gitu wal amanah kudu kapercaya amanah kumaha sih batasan amanah teh gitu batasan amanah teh pokokna mah lah dina babiyah khususna gitu nya bisa melaksanakan ilah karena tugas-tugas gitu karena tugas-tugas anu sakuduna tugas anu jadi kewajiban anjeun apa gitu eta amanah mah gitu jadi secara umum batasan amanah mah eta gitu tugas-tugas anu aya di urang kurang kalaksanakeun sesuai sareng target penon katangtosan kekuduan tuntutan gitu eta amanah misalnya ketika ternyata dijalani gitu di salah seorang teh si urang kali teh ternyata pihak eta tidak amanah ibuna teh teu amanah teh gitu maka teh nya tinggal di ieu teh ya digugat teh langsung bahasa ieu mah gitu bahasa hukum gitu digugat cenah gitu ada gugat-gugat gitu teh terus itu mah anggar we kudu make biaya liarna teh kudu gitu gitu ayeuna mah aduh gitu. Nah naon teh gitu wal khulu tu min zauj gitu tidak ada pasangan maksudna teh kieu naon atuh Bu sababna gitu nya istri teh lamun tos nikah bet jadi turun deui gitu hakna teh jadi sejajar naon sababna sabab istri upami tos gaduh caroge kan berarti gaduh kewajiban deui gitu gaduh kewajiban deui kadah ngawulaan carogena teh lamun ayeuna dicandak gitu ku istrina lamun basah lamun bisa dijamin nyaah sapertikeun ka anaknya lira gitu. Jadi di luar kondisi normal teh ya di luar kondisi normal teh maksudna teh
di luar kondisi tadi murang kali nu masih keneh alit teras naon nya di luar murang kali masih keneh alit gitu anu tadi ka ibuna teh tadi luar eta kondisi nasi ibarat istri tos nikah deui gitu atau murang kalihna atos ageng maka eta mah tinggal di timbang-timbang sok gitu rek kusaha saena gitu tambangin gitu secara ieu mah dasarna gitu. Oh maka upami henteu aya keneh eta naon ye wal iqomah teu bisa ngadegeun kana kewajibanana teh. Tah upami teu aya syarat-syarat anu tadi teh maka gugur we gitu. Nu tadi teh hak gitu. Khususna pikeun istri teh anu tadi bade ngaieukeun gitu. Bade ngurus teh. Tah eta singkatna mah sapertoskeun eta. Singkatna tina bab hadonna. Da nya urang mah kanu maksudna teh anu masih keneh ngarangkep ulah rugikeun ka kajantenan gitu nya gitu. Gitu. Anu atos atunya gitu we tabakuran gitu. Gitu. Iya gitu. Eta ibu secara ieu mah. Tinggal urang teh tos bade saep bab pernikahan teh itu. Tinggal bahasan kapayuna insyaallah dasar-dasar bab waris we boleh kapayuna mah urang ieu. Dasar-dasarna gitu nya teu kedah ieu gitu. Minimal urang teh uninga gitu masalah penerapan engke urang nya gitu. Tinggal engke urang ieukeun gitu. Tah ayeuna mah urang tungtungan we kalayan hiji kisah atuh. Hadis Kangjeng Nabi anu aya kaitan sareng masalah perumah tanggaan coba ya. Kumaha kieu dawuh Kangjeng Nabi? Ieu dawuh Kangjeng Nabi teh riwayat Hakim ti Ummu Salamah, salah sawios istri Kangjeng Rasul. Kumaha atuh ieu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuma mar'atin istri anu mana wae matat anu maot wa zaujuha anha radin jeung sarogena teh ridho ti eta istri." Ridho dikantunkeun ku istri. Oge ridho ka eta istri henteu dina kaayaan bendu henteu keheul gitu. Maka kumaha dakhalatil jannah maka bakal lebet ka surga. Kumaha maksudna? Ieu teh bu hadis teh nguningakeun kan istri anu maot dina kaayaan carogena ridho. Maksud ridho dia henteu bendu, henteu keheul, henteu ceceup gitunya. Maka eta teh bakal ka surga. Naon maksudna? Kan ieu teh kondisi kitu teh kondisi suami anu ridho ka istrina teh jadi kondisi istri berarti anu tiasa ngalaksanakeun kana kawajibanana gitu. Sementara kan unamina istri tugas pokona eta taat ka caroge. Tapi tadi teh ya tetep dasarna iman jeung Islam kudu aya heula. Jeung kewajiban-kewajiban anu pokok dinu agama urangnya kudu aya heula. Rukun Islam anu 5 anu urang mampu gitu. Ajan taat ka salaki gitu nurut gitu kalebas salatna henteu deui gitu teu tulus gitu eta mah dakhalal jannahna tulus gitu pan aya gitu nya gitu pasangan anu seiya sekata seirama gitu tapi kadang-kadang dina kamaksiatan di kituna teh di kitu sarwana deui tara sarolat saumpamana gitu gitu gitu. Jadi upami henteu aya heula modal mah eta tah modal nu pokok dina syariat urang. Nah, jadi kataoatanana silih tunaikeun hak sareng kewajiban suami istri, tapi leungit ta dasar-dasar agamana, maka teu aya nilaina we gitu. Ladang taat silih naon silih adegeun kana hak sareng kewajibanna teh. Tetep bae gitu. Moal salat mah tuh ibu bade naon deui atuh urang teh. Da eta ibadah nu pangcaketna teh gitu. Da ibadah haji mah heueuh tahun sakali bari kudu ngantrina ge deui nya aduh. Ibadah zakat teu penari zakat mah atuh aya usumna, aya etang-etanganana gitu. Ibadah puasa nu wajibna heueuh sataun sakali, dina Ramadan wajibna teh gitu. Iwal teh eta, salat anu caket sareng urang mah gitu.
ngan omat teh ulah ngarasa cekap ku ibadah anu wajib bungkul dina salat teh. Urang sing gaduh naon kabita gitu, sing aya paraosan kabita. Hayong ngabeungharkeun diri ku amal soleh, di antara anu cakat taun teu modalan salat teh gitu. Salat, seueur salat teh. Seueur salat. Salat anu sabenerna urang teh mampu ngan urang teh poho gitu. Atuh salat teh pokona seueur lah. Hajat, tahajud, salat taubat. Seueur gitu. Urang mah eta we kan karek teh salat 05 waktu tambah we mun eta rawatibna, qobliyah ba'diyahna gitu. Padahal dina hadis mah Kangjeng Nabi kieu Bu. Nalika Kangjeng Nabi aya hiji permasalahan naon wae gitu anu matak ngayeukeun kana pikiran gitu, matak ngabotkeun kana pikiran, maka Nabi enggal marentahkeun ka kulawargina teh supaya salat. Jadi cek basa urang mah kieu, anjeun aya masalah naon, sok buru geura salat gitu. Anjeun aya naon, buru geura salat. Salat taun atuh abdi. Tangke ku para ulama dirincikeun matak salat teh aya nu disebut salat hajat. Aya nu disebut salat istikharah. Lamun orang pusing nangtukeun pilihan ieu teh mending A, mending B, mending C. Salat bubur salat gitu. Salat naon tah? Istikharah namina teh. Aya kararepet naon gitu, aya ujian naon, aya masalah naon, enggal salat. Salat naon tah? Salat hajat namina gitu. Itu ngarasa diri teh asa ieu teh geus nyieun dosa gitu. Asa salah, aduh meni haneueuh tah. Buru salat tobat tah gitu. Itu seueur tobatna. Ya matak salat mi'rajul mukminin teh. Salat mi'rajna jalma-jalma anu iman. Hiji deui babulah. Ida salat al mar'ah khamsaha. Upami hiji istri salat 05 waktu wa shamat syahroha jeung puasa dina bulan Ramadana wa hafidot farjaha jeung ngajaga kana farjina wa ataat zaujaha jeung taat ka carogena, maka diucapkeun ka eta istri udkhulil jannah, pek gara asup ka surga min ai abwabil jannati syi'ti, rek ti panto anu mana wae gitu. Panto teh pan seueur, aya panto royan keur jalma-jalma anu puasa, aya panto babus salam, aya seueur lah gitu nya, tangke teh milih rek ti panto nu mana wae gitu. Keur istri anu kitu mah maka sok cenah milih gitu. Nah kumaha istri teh tadi teh anu salat 5 waktuna, anu puasa bulan Ramadana, ngajaga farjina gitu. Ngajaga farji teh termasuk perkara-perkara anu ngadeukeutkeun kana maksiat farjina teh ya gitu. Terus taat ka carogena, sok weh geura asup rek ti panto anu mana, asup ka surga teh gitu. Yeuh pangajian ti Allah Subhanahu wa taala, penghargaan ke istri anu soleh sapotoskeun kitu. Ya mudah-mudahan ibu-ibu sadayana kalebetkeun golongan istri eta gitu. Itu sadayana nya urang ngadoa we ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rumah tanggi urang mudah-mudahan kalebetkeun anu sakinah, mawaddah, warahmah teh ya. Urang teh tiasa saserangan sareng kulawargi urang henteu ngan syukur di dunia tapi dugikeun ka engke dina kanikmatan surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dajang ya Allah kitu. Wa yang qalibu ila ahlihi masrura. Jeung bakal aya sebagian jelema anu engke balik deui ka kulawargina bari dina kaayaan baru bungahan. Sakitu panginten para ibu guaran dina ieu kasempetan da parantos tabuh lima. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang tutup kalayan doa itu doa nama doa yawe doa sapu jagat sareng doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Teraskeun we Bu eta roda perekonomian